Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Lani Resmiati. Danget ieu urang diajar sasarengan ngeunaan materi wawancara. Hal anu bakal dipedar anu ngawitan nyaeta jadi aya eusi pedaran. Eusi pedaran wawancara di dieu aya medar ngeunaan wangenan, teras wanda, teras lengkah-lengkah wawancara, teras contoh naskah wawancara, teras aya contoh video wawancara. Nah, wangenan wawancara sorangan nyaeta dina bahasa Inggris mah sok disebut interview. Teras di dieu wangenan urang wawancara teh nyaeta kagiatan guneman tanya jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atawa narasumber nu tujuanana keur ngumpulkeun informasi. Teras di dieu aya wanda wawancara. Wanda wawancara di dieu aya 3 rupi nyaeta wawancara telepon, wawancara wartawan, sareng wawancara lamaran gawe. Wawancara telepon artina ngawawancara batur ngaliwatan telepon. Terus wawancara wartawan di dieu aya kegiatan wawancara nu dilaksanakeun ku wartawan tujuanna keur ngumpulkeun informasi atawa bahan warta. Teras aya wawancara lamaran gawe. Kegiatan wawancara ieu aya di pausahaan anu rek narima karyawan anyar. Teras lengkah-lengkah wawancara di dieu aya ngagunakeun informasi naon wae nu rek dikumpulkeun. Teras nangtukeun saha nu rek diwawancara. Teras nangtukeun iraha jeung di mana rek diwawancara. Teras nyusun angket wawancara, ngawanuhkeun diri ka narasumber, nepikeun maksud ngawawancara, teras nyadiakeun catetan atau alat rekam. Teras ngawancarana ulah lila teuing. Nah, teras angket wawancara. Dina angket wawancara aya daftar patelekan ngeunaan hal-hal anu rek ditaroskeun ka narasumber. Da ulah hilap urang kadang ngagunakeun kecap-kecap pananya atau nu dina bahasa Inggrisna aya 5W hiji H. Aya what, where, when, why, who, jeung how. Atawa aya naon, di mana, iraha, kunaon, saha, jeung kumaha. Teras contoh naskah wawancara. Contoh naskah wawancara di dieu aya saringsek pageuh iket. Nah, contohna ku ibu urang bacakeun. Nah, di dieu aya wartawan teu cupu manik ngawawancara Laksmi. Kumaha numutkeun saderek pami ninggal nu nganggo iket di lingkungan kota? Laksmi ngajawab, sae eta salah sawios cara mika nyaah budaya Sunda. Mung hanjakal sok seueur deui nu nyebat kampungan kanu nganggo iket teh. Teh cupu manik nanya, nah masih relevan pami iket dianggo keneh zaman kiwari? Laksmi ngajawab, pamendak kuring mah nya gumantung jalmina, pami kanggo kuring pribadi mah iket duwi ka iraha wae masih relevan dianggo ku urang Sunda. Mardipan salah sahiji identitas Kasundaan, hartosna beuki seueur nu nganggo iket, beuki seueur oge jalmi nu mikawanuh kana adat Sunda. Kadituna tiasa dianggo promosi budaya. Teh eta contoh wawancara. Teras aya wawancara dina video ya. Tiasa di Bandungan ku hidep saterasna. Namun sakitu pedaran ngeunaan materi wawancara, mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo hidep kanggo urang sadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.